Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang ojek ngonten deui ayeuna ngontena masalah tutorial pijit. Hei. Kamari cenah nya ayeuna naroskeun ari nyeri punduk kumaha cenah cara ngurutna. Di punduk sebelah kanan misalkeun. Ieu mah tutorial we, ieu mah menurut ilmu sareng pengalaman di abdi. Ieu mah mun nyalira, mun keur nyalira hik teh saha nya. Yang diurut tapi da ieu mah mung nyari hungkul kana tak-tak ya tak-tak teh tah ieu sakadang jiga nu kolesterol atawa nanti asam lambung tinggi tah ieu carana anu kahiji totok di antawis di sela-sela jari ieu di sela-sela jari ieu dina sela-sela jari ieu tah di dieu tah palih dieu aya sakelokan karaos dalhin ku nyalira sapertos aya urat anu malang tah eta pencet sing rada tarik bade di etangna sabaraha kali wae ge mangga dugikeun ka ngeremed tang ngernyet asa ka dieu tah asa aya kasatrumna salit terus ieu teh pencetan terus dugi ka linu ngaruy tos di dieu teh ngaruy ka dieu ngaruy di ka dieu tos dugi ka luhur ngaruyna kalirenan alihkeun we ngurutna tos ngalih di dieu kapalih dieu tah dina seklukan siku tah di dieu antawisna di dieu ge sami aya anu malang di kieu teh tah eta pencetan tah kitu teh nya di pertengahan eta pencet sami nyeri eta ge rada linu pencet dugi ka kana tilu nya sakiatna we eta mah kieu insyaallah ngirangan tah kintos di dinya pencet abdi dieu kieu insyaallah rada ngirangan mugi manfaat hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.